Sabab dari orat talak teh antara bujal jeung antara lain tur lah tadi. Tur lama lain orat. Dan orat nama antara bujal jeung tur. Tur nama lain orat. Kan wajib ditutupan. Sabtunya batasna antara tur jeung antara mana batasnya apa? Ya. Jadi kalau begitu geus tutupan we tanah tur lagi walaupun tur lain orat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Khotimatun ari ieu eta hiji panungtungan. A'dau sujudi ari pirang-pirang anggota sujud. Eta sab'atun ayat 7. Al awalu ari kahijina eta al jabhatu tarang. Tarang teh wahduha tegasna tarang, hiji tarang. Ari tarang teh anggota badan anu tempatna tulan panjangna ma baina sodgoini antara dua pelipisan. Ieu palipisan tai tarang teh. Ya. Wardon sareng lebarna ma baina manabiti sya'ri rosi wal hajibain antara tempat jalina rambut jeung halis dua. Nah, ti luhur jadi rambut ti dieu nepi kana halis. Panjangna ti palipisan nepi kana palipisan, ti luhurna tempat jadi rambut nepi kana halis eta tarang disebutna. Namun bahasa keur budak mah taar disebutna teh. Mun teu nyarangan budak ayeuna mah naon taar teh? Apa taar cenah? Apalah dahi ayeuna budak ayeuna mah. Da aja bahasa Indonesia budak ayeuna mah teu hafaleun. Tah eta anggota sujud berkahiji tarang. Atu lain tarang nya. Wahaluge berjabati al jabinu palipisan. Palipisan lain tarang, kieu ya. Palipisan lain tarang. Wawa janibul jabhan wa gidana nya tarangnya. Guga kiri kanan aya teu cukup atawa lain tarang segala mun sujud ku eta teu meunang. Urang salat sujud ki sujud tah. Palipisan teu kenging nya. Sabab lain tarang gitu. Hiji eta. Heuk tarang teh na kur sadaya simpen teu sebagian wae. Pan lamun sadaya mah mungkin bisa tarang teu rata. Mun tarang rata mah bisa plak sekali. Pan tarang rata menjekul ya. Ibu nyimpen teh hayang kabeh kasimpen cenah kudu kieu nya kudu kieuan. Nah, kudu kieu. Hayang kabeh kasimpen teu cekap plak anu adekna wae gitu. Kumaha mun yang anu kawas-kawas yang kedua di jeung nong-nong teh. Kae tahu pan komo bener. Jadi asal tarang adek kana pangsujudan teu kudu sadayana sebagian itu. Wasani susarang ari nomor kadua na katiluna. Anggota sujud teh butunul kafaini beuteungna dampaleungeun. Nah, beuteungna ieu berarti dampaleungeun. Ti dampal kan? Dampal. Nya, ieu beuteungna ieu mah tonggong disebutna teh. Nya. Wa kapuai beuteungna leungeun teh mayan kudu masu al wudua anu matak batal ketika parampa teh nu kieu. Lamun keur boga wudu ngarampa bobogaan, tah ieu batal ieu. Ku ieu teu batal. Nya. Bae lamun mana ateul teh mah nya keur boga wudu, gasuk tah, oge teh teu batal. Nya. Teu batal. Ieu batal mah ieu. Payakpi mangka cukup naon wujuzin nyimpen sajuj minal asobi'i tina pirang-pirang ramo au minarohati atawa dampal tangan. Dunama ada human teu saklian sakaduana naon. Keur sujud teh cukup nyimpen sebagian ge. Teu kudu sadaya plek teu kudu sadaya kieu kan sampurna kieu. Lamun masuk sebagian lain nu kasipena teh kieu jeung gigir teman. Atawa kieu dapat setang ieu nu kasipен cukup gitu oge.
Dan sampurna nama ke sujud saya di simpen sadayana karena pangsujudan. Karena sebagiannya cukup itulah maksudnya tuh. Ai kalau tarang tadi teku sadayana sebagiannya cukup tarangnya. Kalau tarang udah hese, tarang mah. Ya. Ulah sok teh sampai dua nana. Dapal teu ramonan teu ke sujud teh. Kalau meureub bisa kana sujud meureub. Supaya sujud meureub biasa. Sujud kitu eta teu sah mah kitu. Warobi wal homisu sareng kaopat kalimana. Aruk batani tur dua. Waya tur teh mapsilun tempat pisah ma baina atrofil pahdi wa alin saqi. Tempat pisahna dua tulang tung ping sareng luhurna bitis. Ping antara ping bitis tuh disebutnya ya. Eta. Mau dijelaskeun kita gitu. Tatur. Wasarisu anu ya. Sayang nomor kagendepna butunu asobi rijlaini beteungna ramo sampean dua. Baik harus dampalna ramona ukul sampean teh. Ya ramona. Tapi jadi masalah ya. Kang kumaha lamun keur sujud ramo teh tikelkeun. Ya, akhir nangtung mah bisa ditikelkeun teh salayana. Nah, ketika sujud teu lima napal, terima lincak, terima apa sok ke sujud tangan ke sujud. Sadaya teu dina jempol sampai cingir. Henteu kan? Tanya. Yakin? Cicok praktek kali. Oh, gitu banyak. Nah, kan saya berkumaha. Cek dia wayak pisarang cukup naon wad ujujin nyimpen sapali sajud min kuli wahidin tina saban-saban sahiji min hadil adu sama tina ieu anggota anu 7. Anggota 7 teh kudu sadayana. Tadi ramo nu 10. Lamun nu adapna ke sujud teh, tinggal teh ngan jempol laungkul. Nu 5 mah ngangkat teh samios asal aya nu adapna gitu. Ya, teu mau salaya mah ribuh ya kumaha kudu di tukar tikel. Komo lamun anu ayeuna dampal sampeana ramona panjang jempolna. Sok, nikah teh jempol laungkulnya, nu patna gantung. Nah, cukup gitu oge nya. Atawa curug daungkul soalnya geuning di samping teh curug panjang aya jempolna pondok ketika ditilep teh curug kan nempel teh jempolna mah ngagantung aya nu kitu teu sarios nu penting mah aya anu napel salah sahijina baik tarang sebagian naon teh panangan sebagian tur sareng ramo dan paramona teh nya gitu. Nah memang cukup tapi al-iktisaru ari nyendak ngaringkes ala wajil ba'di minal adoi sabati makruhun tetapi memang cukup sebagian tapi ari ngahaja-haja mah sebagian itu makruh lamun bisa mah leungeun dek adak sadayana kurang dikieukeun teh dapal teu adak lamun mah adak ngahaja-haja makruh sampean ramo 5 bisa nempel sadaya atau 4 lah cinginan gantung urang hiji we jempol wae misalkan kitu jeung haja katukeun nah aja makruh kitu mah kitu jadi sok semampuan urang tapi ulah sampai ngahaja gitu. Walau kutia salamun sareng lamun diteuk-teuk naon alkap udah paleungeun diteuk-teuk mun karena di Arab mah kitu kan maling nya hukum Islam lamun maling ku diteuk-teuk tapi teu sembarang maling aya batasanana gitu lah. Ayo ku maling hayam mah teu diteuk-teuk. Maling teh nepi ka sakumaha batas nilaina tah. Diteuk-teuk leungeunna misalkan nya dapat tanganna atawa dapat ramona diteuk-teuk lam yajib wanu tarkil baki teu wajib neuleun sasana teu wajib. Urang leungeun teu diteuk-teuk ya nya dipotong ya. Teu kudu dideureutkeun sasaran teu. Nu potongan teu kudu kitu kan teu tetep teu wajib ya. Lamun diteuk-teukna anyar-anyaran. Tapi lamun walau liko diciptakeunana tanpa aya dapaleungeun geus eueuh di bada lahir. Ya. Kalau untuk ramo sok eta mah kudu ditempelkeun sasana teh kitu. Karas teh kitu na. Lamun ti lahir mah teu ayana dapaleungeun teh aya ya. Ti lahir maka popotongan teh angku dileutkeun ke sujud teh kitu lah. Tapi lamun geus kiwari mah geus sirup kieu dipotong teu wajib nggak sunat tungkul
nempelkeun teh. Biasa ngabedakeun. Ka atos itu teh. Ai bisa cara lu ke kita. Ka atos satu sih gitu. Wayu sanu sareng disunatkeun naon kaspul kapaini mukakeun dampaleungeun. Ke sujud dampaleungeun dibuka. Pihak dzakari di hakna lalaki. Awe mah kumukeun masuk ka tempat kumukeun. Lamun mukeun lalu tanganan teh geuning. Maksud dibuka teh laki sok buka tek adakeun kana tempat sujud. Mun awe mah teu disunatkeun aya mah teu langsung katutupan ka aurat teh. Tutupan soalnya awe mah kitu nya. Di mukakeun dampal tangan ramona sampean teh di lalaki unggul sunatna. Jawe mah teu sunat tutupan bae. Tuh wama geureuh mah anapun alian alaki jeung amat payajibu satru mah wajib ku ditutupan. Tangan ku ditutupan, dampal sampean ku ditutupan. Bahkan wayukrohu makruh naon kaspuruk bata ini mukakeun dua tur. Udah lidah kari wal amat ke lalaki mah makruh tur dibukakeun ke sujud teh. Bisikat kali oratna. Sabab dari orat lalaki teh antara bujal jeung antara lain tur lah tadi. Tur mah lain orat. Da orat mah antara bujal jeung tur. Tur mah lain orat. Kan wajib ditutupan. Sabtunya batasna antara tur jeung antara teh mana batasna teh apal. Ya, jadi ku sama gitu geus tutupan we tanah teh tur lagi walaupun tur lain orat. Saperti kieu. Antara tembok ieu jeung tembok itu. Ya, antara jarak. Tembok itu termasuk henteu. Dan nu termasuk mah antarana seperti itulah. Ya. Jadi ku sabab aya teh nyaho antara batas tur teh nu mana? Ieu tur sama. Ieu tur teh lain orat. Tapi antarana mah orat. Ka batasna juga nyaho batasna teh apal kan? Makanya tur urang tutup sekalian gitu. Ya. Eta mun cek aya teh mah malayatimul wajib bila bihi. Kalau kieu budak lalaki disunatan wajib teu wajib disunatan teh nya sunat tuh kumaha teh makana disebut teh disunatan tapi lamun lalaki hanteu disunatan engke di jero kulupna teh kokotor cicing di dinya najis pan kahampangan kaluar jeung tungtung kulupna jero kulupna teh kubah najis cicing di dinya soalna eta bagian luar salat teu sah lamun eta teh dikubah heula padahal disunatan teu wajib atuh salat moal sampurna lamun teu disunatan. Jadi wae ayeuna sunatan teh wajib gitu tah saperti kitu. Tur teu wajib ditutupan, tapi antara bujal jeung tur kudu ditutupan. Sampai hese tur lagi wajib ditutupan. Kitu tanya. Wa yusanu sareng disunatkeun deui. Naon atartibu tartib pil wad'i dina neundeun anggota sujud. Tartib. Mana tartibna? Biaya doa kala wajib pernah aruk bata ini tur dua heula. Sampai sepugu sampainya barang sujud teh. Trek tur dua ada awalan mikeun eta. Sumal kapaini lajeng tangan dua. Gitu tur lajeng tangan. Nya. Sumal jabhata lajeng tarang. Wal anpa sareng irung maan bareng. Tarang irung barengkeun. Walaupun irung lain anggota sunat. Jadi naon heula teh tes sampean teh tur, plek, terus tangan, terus tarang. Eta tartibna kitu nya. Nyimpen pawadul anfi maha sunatun, nyimpen tarang di bareng jeung nyimpen tur irung bareng jeung tarang sunat hukumna sunat mutaqidah, sunat anu muakkad kitu nya. Ieu lamun urang ayeuna teu nyesuai ka tartib, traktor heula tuluy tarang, cek tarang gitu, leungeun padeuri, berarti itu tarang terusnya jadi tertib. Walayakfi sareng teu cukup naon wad'uhu nyimpen irung wungkul tanpa tarang gitulah. Ya. Jadi teu cukup itu mah. Sujud bener harapna mata mah sampean tur tangan tek irung wungkul, tarang teu adek. Da irungna ieu teh super mancung. Irung wungkul teu cukup wajib ku
tarang irungna ku sunat. Ya. Dihitung-hitung lagi irungna ke tarang. Wayu sanu sami sunatkeun naon kaunuhu ka ayat irung teh maksupan dibukakeun kaos tarang. Tarang dibukakeun irung ge kada dibukakeun tong katutupan. Ieu lamun istri ngangge soang nikob, ane cadar sakieu teh nya buka heula ke sujud mah. Buka heula. Bajeng licik deh tong ah. Aka kuat ulah tempo mah nempo ka batur. Palau holapa mangkala munyulayan. Tartibal madkuro ka tartib geus carita ku tadi teh tartib berarti ya. Mayat teh saluse kos kitu kos tadi. Trek tur tuluy tarang leungeun. Tah sulaya teh kitu. Maka kuriha hukumna dimakruhkeun kitu nya. Dimakruhkeun lamun teu sesuai kos kitu. Kecuali teh aya naon? Aya udur. Rek sujud teh lamun tur heula ngajong colong. Tangan heula geus nahan we tur teh. Supaya kitu nya kolotnya. Anu kitu tah eta mah memang lamun teh udur tapi kaul Imam Maliki mah kawas kitu. Jadi Imam Maliki mah nyimpen tangan heula lajeng tuhur. Imam Malik. Aya Syafi'i mah tuhur heula ame tangan. Aya geuning mah tangan heula ame tuhur. Geuning eta mah berarti eta mah tuhur na masalah. Ya. Ulah sok rek sujud tuhur acan leungeun acan tangan heula. Tarang deg heula. Eta teh tartib kitu mah. Eta nyuk sruk gitu ngaranna. Beresnya intaha tutup rampung beres roes pindang mester serta jeblak anggeus ngabahas masalah sujud. Mudah-mudahan sih manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.